di mana-mana lahir zina bahkan kaum tenggeus ngalahirkeun nembrakeun kana zina maka bakal kapanggih engke di kaum paeh-paeh jeung loba parareh ngadadak kuari jelema teh baheula mah kakarak rerendengan bae rerendengan ge isin mah urang kampung ka Jakarta balik bareng jeung awewe teu waniun rerendengan ja isin ku urang lembur masih kena aya adab tapi kuari Masya Allah geus lain rerendengan deh silih pacok di jalan semua Masya Allah geus suka isin buat budak ngora anu bodoh mah masih kene rada leuheung lain berarti halal lain berarti menang leuheung masih kene menggebu syahwatna jeung nafsuna tapi pan kuari mah urang ngadengen naudzubillah summa naudzubillah min zalik lamun nu berpendidikan ai eta guru-guru zararina dari eta anu osok mere petuah-petuah di negara zararina lamun baheula di zaman Pak Harto zaman Pak Adam Malik main bongkar-bongkaran berapa cengceman wanita nu aya di Cipanas nu aya di puncak saat eta main bongkar-bongkaran nu tadina masyarakat teu nyaho di zaman Pak Adam Malik muncul Menteri Penerangan Harmoko tidinya lah main bongkar-bongkaran kanyahoan jenderal anu cengcemana anu menteri anu cengcemana anu eta zaman eta kuari mah geus ambalaya kuari mah lantaran baheula mah disadiakeun teh lamun kunjungan ke negaraan luar negeri ka urang eta teh persediaanana aya di jerona perzinahan deuk dipake deuk henteu kitu kene kunjungan ke negaraan Indonesia ke Amerika ke Inggris ke mana deuk dipake deuk henteu tapi perlengkapanana geus aya kuari mah kunjungan DPR ka daerah bae geus kudu kos kitu jarariji aing mah ngadengeun lamun dibongkar urusan per DPR-an jeung per MPR-an naudzubillah min zalik wa 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 min zalik uyuhan betah hari rup di dinya uyuhan betah hari rup di dinya Masya Allah da ieu lah bakal ulah kaget sing geletek bakal loba nu maot ngadadak truk maot engke bakal ambalai kuari geus kanyata